padi atau jagung di dia. Aduh guys, akunya sampai terjatuh. Bagaimana itu leweng gegeteng guys. Nah, salah satu tanaman hutan, tanaman lewengnya anu bisa didahar buahna asak ya, tapi buahna leutik sagede kieu. Ieu buahnya bisa didahar guys. Nah, beneran di dia teh kebun kapolnya itu teh. Kebun kapol tak kaleresan itu teh anu gaduhna pun bapak. Itu kebun kapol anu ngagaduhana pun bapak kayak geranya. Orang melarian dahareun di dia sugan aya kadaharan anu bisa didahar, lur. Sebanyak kapungkur mah di dia teh waktu abi masih alitnya. Itu kapungkur mah di dia teh sok malawija sok ngahuma gitu kan, di dia teh melak padi, melak jagung gitu kan, gandum ke kapungkur mah. Tapi kusabab ayeuna mah banyak binatang berekornya gitu, jadi sekarang mah malah ditanaminnya kayak begini. Nah, kayak begini ditanamin. Dulu mah di dia teh di tanaman padi ngahuma cenah baheula mah nya. Tapi kusababna ayeuna nama alamna geus beda, banyak hewan-hewan seperti monyet gitunya lah intinya nama, jadi tidak bisa menanam padi atau jagung di dia. Aduh guys, akunya sampai terjatuh. Bagaimana ini guys? Aing bujur nyeri mang. Aslina ieu mah nyeri bujur. Ya Allah, tinggi suasana ieu nya. Suasana ieu leueur bos. Aing kok bisa nya aing jadi gedeblug. Bujur we teh ledok. Ampun teuing ieu mah. Hirup di leuweung geget teuing guys. Tah ieu tanggal coklat. Tah tanggal coklat di aya. Tah ieu ieu. Ieu salah satu tanaman hutan, tanaman leuweungnya anu bisa didahar buahna. Iya ya salah sajena, tapi ieu buahna teh aya nu asak ya aya ya. Tah ieu buahna nu asak ya, tapi buahna leutik sagede kieu. Ieu buahnya bisa didahar guys. Nah. Cuman coba sih nu geus asak ya. Tah ieu. Sagede kieu. Cuman iya nu tersisanya kadaharan di leuweung. Kitunya kan. Atur nuhun. Mudah-mudahan saya dayana sarehatnya.